Kumahanya cara mati orang duit dipatur budu lesek pisan kumaha cara naginanya. Wah, gampang mah eta mah. Wah, gampang-gampang kumaha Gampang eta mah Mang. Ketrok pantona lamun tadi jalamaan mah baru listrikna lem sekalian Mang. Oh, kepikir-pikirnya. Poek sekalian eta jalma. Aya Mang Heri. Urang rek digoleng ya. Mang, korek Mang. Oh iya korek lidinya. Mang eta korek urang. Apal baru videonya viral eta gara-gara korek? Hanya gara-gara korek gas yang dipinjam belum dikembalikan, seorang kuli bangunan tega menganiaya rekannya hingga tewas. Nya ampura ampun ya ampura urang ka Mang Heri lah Mang Heri. Was. Naon di? Aya naon. Gua aya we di dieu nongkrong di motor gede, kulinan HP. Sing ngarti atuh. Ngerti naon? Ngopi lah, mending ngopi lah, pesen. Ngopi. Inget bae ka kopi, ari hutang teu inget Mang Heri mah. Jeuh Kang. Kopi mah moal dibawa paeh. Harta ge moal dibawa paeh. Kan peda hutang mah nya dibawa paeh. Mending ayeuna mah ngopi. Ya, mending urang ngopi bae. Hutang mah dibawa pae namanya. Heeh. Yang satu yuk mending ngopi emang yuk. Orang liar Mang, kumaha sih Mang?